Kadenge Atra nyikikik di jero kamar. Pitunduheun asa jauh, komo beuki peuting, hujan lain ngaletikan. Tapi beuki gede siga anu dicicikeun ti langit. Dordar gelap mata keung lain bohong. Kahayang mah reka imah biursih jeung Mang Tarsun rek ngajakan sugandaekeun mondok di imah ngabaturan menjadi anak pamajikan. Tapi tejung da teu diidinan. Jeung deui dipikir ku sorangan saha jalmana anu daek kaluar tina wanci hujan ngagebret kieu. Antukna ngariung ngararasakeun ka keung nu beuki rosa. Atoh pisan basa kadatangan Pak RT ka imah sejameuri hiasan anu ngagantung dina tembok imah. Hiasan zaman baheula anu bentukna parahu keur lalayaran. Parahu anu warnana semu abu. Dina figurana aya nu ngelemeng garis leutik nonjolkeun serat nu hideung lemes. Warisan ti nini aki baheula. Duka geus sabaraha umurna ngan ceuk beja ti aki kuring eta hiasan teh geus aya di manehna budak. Malah cenah umurna geus ratusan tahun kaliwat. Kitu pantes atuh sainget kuring ti zaman budak eta hiasan geus aya maturan imah. Tapi nu mata hemeng nepi ka ayeuna eta hiasan parahu can pernah keuna ku sakadang ringuh anger weweg. Lain saurang dua urang anu hayang ngapimilik eta hiasan da cenah cek nu ngarti ieu hiasan teh ngandung mistik jeung nilai seni anu kacida mahalna. Sarta anu kungsi kadenge ku ceuli sorangan yen miboga benda siga kieu mampu nyinglar sabangsaning makhluk gaib anu teu pararugu. Tapi kanu hal anu kadua kuring teu pati malire. Da berkah nepi ka kiwari kuring can kungsi kawenehan manggih sabangsaning jurig atawa dedemit. Sabenerna teu hayang ngajual ieu hiasan anu sasat ditinggal karuhun anu ngan sakitu-kituna. Komo inget kana wasiat bapa samemeh ninggalkeun alam dunia. Omat, tong ngajual hiasan ieu bakal mere katengtreman jeung ngajaga imah salilana. Kitu cenah nongtorong keneh dina ceuli. Lain teu inget kana amanat menjadi kolot. Tapi ayeuna geus buntu pilampaheun. Antukna pepeujeut ti kolot kapaksa dipungpang. Kapaksa demi mereskeun masalah anu jadi anak. Masalah urusan duit sangka nu jadi anak bisa ngilu ujian kelawan tenang teu mikiran naon. Matak nineung puguh mingetan eta barang. Kitu pantes da karasa ku sorangan. Ningali eta parahu sok asa nambah kating trim kana diri. Katugenah anu ngamomotan sok leler ku ningali eta hiasan. Teu bosen ningali hiasan anu dijieun tina tangkal eboni khas Sulawesi. Komo lamun pas kabeneran aya rezekina ngahajakeun nyolokeun kabel kana steker, kabel anu ngajadikeun parahu ting kariceup. Kibar katingali ti anggangna kusabab dina parahu ditarepes lampu leutik warna-warni matak nyari. Tapi dibere masalah dina urusan duit mah anger we lieur taya ubarna. Kajaba ku duit deui. Matak basa Pak RT datang teh asa ditumbu umur lain bobohongan. Pak RT ge meh teu percaya waktu kuring ngamanggakeun pamaksudanana. Maklum sabenerna geus sababaraha kali Pak RT ngahlaran eta hiasan ngan salila ieu kuring taya maksud minjemkeun sumawona ngajual. Ayeuna mah pedah we bakat ku butuh.
Nyaan, rek dijual ya teh Mang Danu. Pak RT nyidikeun beungeut siga anu sieun salah denge. Nya, ari didinya keukeuh hayang meuli mah ngan kade hargana anu rada alus. 500.000. Sok. Jadi ayeuna keneh dibayar. Pak RT ngaluarkeun duit mereka yakinan ka kuring. Tambahan atuh 100.000. Kuring api-api nahan, padahal dina hate mah surak ngadengen duit anu sakitu gedena. Nya geus sapuk lah. Pak RT langsung mikeun duit ka kuring. Kuring nampak bari semu handeul. Handeul geuning Pak RT langsung nyatujuan kana harga. Nyaho kieu mah meureun ti tadi keneh gede naikeunana gerempes hate teh. Bari teu burung leungeun manjangan nampa duit ti Pak RT. Mak, Pak, Aya naon? Tembak kuring ngulisik. di dieu mondokna sareng emak. Kunaon? Teu pupuguh. Biasana ge sorangan. Tanya kuring rada kerung. Ah, sieun. Tembal anak kuring bari langsung asup ke kamar. Ngagoler digigireun indungna. Atuh kapaksa kuring elehan sare dina kursi di tengah imah. Karek gereup ngulutrak. Sorapanto di dapur ngulutrak. Nyah beunta keteyep lempang muru ka dapur. Red kena panto anu nutup rekep. Dilikan imut naker angger teu salah nempo. Da sidik sakadang tulak masih keneh napel dina panto. Teu katingali urut muka. Salah denge meureun ceuk pikir laju malikeun awak muru kana kursi urut sare. Reket kadenge deui Sorapanto atra. Panasaran kuring ka dapur ningalian deui Panto. Rada lila cicing di dapur teh, tapi nepi ka cangkeul suku anger eueuhna naon. Geus puguh tetempoan mah kuring diuk na kursi deui. Tapi teu peureum ngadon ngahuleng. Inggis aya sora nu teu dipiharep. Lebeng nepi ka janari leutik teu kadenge sorana naon. Ari lain sora jangkrik, bueuk jeung bangkong mah. Ngan isukna geunyeuleung aya kajadian aheng di lembur. Mang, hari tadi jam 4-an, kunaon teu puguh-puguh bet ninggalkeun kuring. Bimai nanya. Halas ngobrol we bacetrot. Ana dilieuk teh didinya geus eueuh, teu katingali punduk-pundukna acan. Jam 4 iraha. Nya biasa waktuna kuring balanja ka pasar keur kaperluan warung. Jam 4 subuh. Kuring ngagerendeng. Nya sok api-api kitu. Bimai ngomong tandes. Nya nanya naon kuring? Halah eta poho deui kana omongan sorangan. Nanyakeun jengkol sabaraha sakilona. Tah ku kuring dipangmawakeun. Hihidengan sorangan we meuli setengah kilo. Da basa ditanyakeun meuli sakumaha geus eueuh di dinya na. Bimai mikeun jengkol ka kuring. Kela-kela rumasa kuring mikalandep jengkol. Tapi asa teu pesen da subuh tadi mah puguh kaberangan. Jam 5:30 karek nyaring. Maklum bisa sare wanci janari leutik. Kuring ngeceskeun bari teu burung nampanan jengkol. Baruk teu pesen? Tah sidik kuring teh ngomong jeung didinya. Bimai ngahuleng. Sajongjongan kuring jeung Bimai teu nyarita anteng dina pikiran sewang-sewangan. Keur kitu trojo Pak RT datang hari weus-weus. Ngadenge teu kejadian penting tadi Mang Danu. Kejadian naon Pak? Eta urang wetan nepi ka ti kusruk tina motor. Cenah mah basa ngaliwat ka hareupeun imah didinya kira jam 12 peuting. Bet aya nu megat sarta menta rokok 2 batang. Ngan basa dilieuk cenah jirimna geus ngiles. Atuh motor langsung mangpret. Tah lebah pudunan motor ngagubdag eueuh kasaimbangan. Waktu keur kitu kadenge cenah aya nu seuri nyikikik ting cirihil. Jam 12? Asa teu ngadenge gerunga motor ngaliwat. Terusna kumaha? Kuring penasaran. Nya terus we cenah lumpat.
Tuh motor nage ayeuna karek dibawa ku Mang Juhri jeung Mang Adut. Dan nu bogana embungeun nyokot motor ku sorangan, bang baungeun keneh sigana. Di kejadian harita mindeng kadenge hal anu teu dipiharep. Ningali Kunti atawa aya nu megat di hareupeun imah kuring geus jadi carita sabibir hiji. Nambah kahariwang jeung nu pasti ceuli asarawing teu pupuguh. Majar teh cenah kuring ngukut bangsa dedemit. Tuar we atuh tangka sengon teh meueuna naon geura. Dina hiji poe Mang Juhri ngahaja nganjang ka imah mereka mandangna. Halah lebar teuing atuh Mang. Ngahaja puguh meh imah butut teu katingali teuing da kahalangan ku tangkal nu gede. Nya sakalian we omean atuh bahana eta tangka sengon keun bae teu kudu diburuhan tinimbang warga asa teu aman loba titinggalian anu teu paruguh. Ku gempungan anu diayakeun akhirna sakabeh warga sapuk pikeun ngabantuan kuring nguaran tangkal sengon sarta langsung kerja bakti ngomean imah anu geus butut meh doyong. Dimimiti panto janela akhirna diomean malah Pak RT mah haat nyumbang bilik ngaganti nu geus barolong. Ku kerja bakti pagawean teh tereh anggeus teu nincak saminggu imah alus geus ngajengleng. Alus keur pantaran kuring mah da gede nama angger nurutan wangunan anu asal. Tapi ayeuna mah weweg imah lenglang bersih matak tumanina. Komo deui ayeuna mah titinggalian bisa langsung ka jalan tempat balawiri. Sapoe dua poe tayana naon, tapi dina peuting ka-7 meneran pisan malam Jumaah aya kajadian aheng. Harita wanci sareureuk budak. Di luar hujan ngaririncik. Mak, buka panto. Leh kahujanan nyi. Sok atuh ka kamar salin heula. Emak nyieun teh manis geura. Kadenge indung budak di luar kamar. Yeuh handukna. Jempling Tiris pisannya di luar. Eta menipias kitu. di sawang kupikiran kuring jigana pamajikan nengetan karena beungeut budak anu kakarajol balik ngaji. Kamana ayeuna budak teh? Kuring nanya kanu jadi pamajikan. Tuh di kamar sigana kabulusan. Da basa ngarampaleungeuna meniti samewek alah batan es. Assalamualaikum. Kadenge nu uluk salam. Bray, panto dibuka. Gening. Kuring tekebat. Nah, nyai geus aya di luar deui. Iraha kaluarna. Pamajikan nanya. Naon ari emak? Da abi mah nembe mulih. Ari anu tadi saha? Pamajikan nanya. Kuring mah Kunti. Kadenge Atra nyikikik di jero kamar. Pitunduheun asa jauh, komo beuki peuting hujan lain ngaletikan, tapi beuki gede siga anu dicicikeun ti langit. Dordar gelap mata keueung lain bohong. Kahayang mah reka imah biursih jeung Mang Tarsun rek ngajakan sugandaekeun mondok di imah ngabaturan nu jadi anak pamajikan. Tapi teujung da teu diidinan. Jeung deui dipikir ku sorangan saha jalmana anu daek kaluar tina wanci hujan ngagebret kieu. Antukna ngariung ngararasakeun ka keueung nu beuki rosa. Sora hujan manyuruh kenteng kadenge Atra, seahna matak meringkakeun bulu punuk. Wanci tengah peuting. Brak. Kadenge tarik pisan lebah tukang. Persisna di dapur. Kabeh tinggal-ringeuh. Tadi nama rek kuring we sorangan ka dapur teh, tapi embung ditinggalkeun. Antukna ngabring ka dapur. Pantai-antai. Kuring ti heula dituturkeun ku budak jeung pamajikan. Eta ge teu kaur ngalengkah da budak ngebetot wae, tapi teu burung nepi ka dapur. Gebeg. Ruas lain di kieuna ningali panto nu anyar dipasangkeun geus bolongor teuing ka mana
Cai hujan katingali nyebrot asup ka imah. Ragamang karena triplek menyampak didinya, maksud teh rek halangan panto meh ci hujan teu asup ka imah. Suku ngalengkah ningali keluar, saheulaanan ngajanteng lebah panto dapur anu bolongor. Breh, atra pisan aya nu ngageleuyeng di luar. Sarua bodas, belah wetan, panto ngapung ngalayang. Ai kening mah kuring. Sorana semengirung kasilep angin peuting. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.